katineung teh tangtosna kangge pamirsa nu memang hoyong ngetrukeun atensina ngalangkungan scan saweran tiasa pamirsa tangtosna di scan wae barcode anu katingal di layar TV na sewang-sewangan. Pamirsa sadayana kenging kendala cenah ieu teh sesah kumargi nyaeta teh tergantung kana kondisi TV atau napi televisina sewang-sewangan pamirsa tiasa wae dicobi sababaraha kali. Ageng sinareng alitna saweran anu disangakeun ku pamirsa sadayana insyaallah katampi kalayan kabingahan oge tangtosna insyaallah tiasa dibagiakeun oge lalaguanana kangge pamirsa sadayana. Kumaha carana saurna Kang Robi ieu teh ngascan barcode scan saweran dompet digital AKTV tangtosna carana pamirsa tiasa wae dibuka M-banking bank masing-masing atau napi ngalangkungan Oppo, GoPay, Dana anu memang berkaitan aya kasinambunganana sareng dompet digital langsung wae pilih anu memang tiasa mode scan ieu wae scan saweranana ku pamirsa ageng nominalna insyaallah tangtosna gumantung kana kadeudeuhna pamirsa sadayana anu memang mika cinta oge mika landep kana seni adat tradisi budayana. Tangtosna wengi ayeuna malahan mah insyaallah ieu Cep Haidar sareng Neng Cindy teh dideudeuh ku salah sawios jejeran di SMA 11 Kota Bandung sareng SMA hiji Bale Endah. Dikawit kepala sekolah SMA 11 Kota Bandung antawisna pangarsana Bapak Hatta muhun aturan oge teh hilap dideudeuh oge ku Bapak Cecep Cahyana ieu salah sawios guru SMA 11 Kota Bandung oge teh hilap aya guru seni Cep Haidar sareng Neng Cindy aya Bapak Dedi Suryadi kalih Ibu Mayang Amalia. Tehilap ti Neng Cindy tangtosna dideudeuh ku kepala sekolah SMA hiji Bale Endah nyatana pangarsana Bapak Dudi Rohdiana. Insyaallah ngadeudeuh ieu acara tangtosna pami aya maksad bade ngetrukeun atensi ngalangkungan scan saweran biasa langsung wae di scan barcode-na. Tehilap oge tangtosna ieu Neng Cindy kalih Cep Haidar saja senggol-senggol kangge Ibu Ramana muhun aya Ibu Ramana Neng Cindy aya Ibu Eva Yanti sareng Bapak Cecep muhun malahan mah ngajajab ka studio oge teh hilap kangge Ibu Ramana Cep Haidar aya Ibu dia sareng pangarsana Bapak Cahya haturan ngiring aub di studio AKTV oge teh hilap saurna kangge senggol-senggolna kangge keluarga besar Bapak Ajun Erawan sareng Mang Uju Ukinya leres muhun anu nuju nonton bareng nobar muhun nobar kaparigelan Cep Haidar sareng Neng Cindy ku kituna pamirsa tawis pangbagia dinten ayeuna ieu kaparigelan urang kali urang toong deui dina rundayan lagu nu katilu nu janten runtuyan lagu pamungkas kangge pamirsa sadayana pidangan gentra katineung sesi kahiji nyaeta pidangan seni tembang Sunda Cianjuran. Tapi runtuyan lagu pamungkas tangtosna aya lagu dina laras soro atanapi laras madenda tangtosna seja disangakeun kangge Bapak Kepala Sekolah oge Ibu Bapak Guru SMA 11 Kota Bandung sareng SMA hiji Bale Endah. Tangtosna dina judul lagu mamaos sinom ringrang salajengna kana lagu dangdang gula pancaniti oge dipungkas ku lagu panambi nyaeta dina lagu Campaka Kembar naik sekar duaan. Ku kituna pamirsa urang sangakeun we
tawis lagu pamungkas nepidangan seni tembang Sunda Cianjuran Wilujeng Nyakseni.
Di
Gunung Guntur, Gunung Guntur, jalan ke pepentasan, jalan ke pepentasan. Amit mundur, bireh bade parantosan, bireh bade parantosan. Jorang siwang sembah, walang sungsang, walang sangit, walang sungsang, walang sangit. Nyujolang sakuliah, tembang Sunda ulah leungit, tembang Sunda ulah leungit. Saninten buah saninten, sananda kaparapatan, Canda kapanapatan. Hapunten abdi hapunten, pilih aya kalepatan, pilih aya kalepatan. Nyuk cuk baru melah bantar birit leuwih pepentasan birit leuwih pepentasan. Sada gugur di kapitu sadagap kada saran, dur beduk nening lucena, ketuk sada ungkut-ungkut, kenang sada cian, sada tepak Raden Sancang jangan digenggung terate. Beleduk Maryam dalam nadi sadakalakan tanah, borobot pestol pamoroboy mungkeng sapamangkeng, jaladra sapaningal daun cari inti balik, kapuput ku haseup kapul. Nyisiran di Gunung Putri, silanglang di Cihanjawar, Oseh di Muara beres, patilasan baheula, ayeuna kantun waasna ngalun di leuwih Citarum, Cipeles kekaliasan, Cipeles kekaliasan.
kasebat ngaran kerebudak kasebit ngaran keretik kasebut ngaran lembur di lingkung gunung ti kulon ti wetan gunung ti kaleti kidul negara Tawanggan Pungan negara Tawanggan Pungan Tuh ke pasir itu, ke gunung itu, terusan jalan setapak. Asa jauh paningan ari ras jalan setapak. Jalan setapak berhenti kuringan estulan tukang bulaku tepuku nu dijuk-juk apa saparan-paran. Jalan setapak lumata ngarakacan emut kana tapacan harita nukaran kapan dunia asa nuduan. Tuh ke pasir itu, ke gunung itu, terusan jalan setapak. Asa jauh paningan ari ras jalan setapak. Jalan setapak paranti kuringan
ngaprak estu langkung tambuhaku tepuh nu dijuguk lempang saparang parang jalan satapak nu matak ngarakaca emut kana tapak laca harita nu karanapan dunia asal duaan Tuh ka pasir itu, ka gunung itu, terusan jalan setapak asa jauh paningan ari ras jalan setapak. tembang Sunda Cianjuran nyanggakeun kasadayana hadirin halang tembang tau sajakana seni malangan komarana jentreng masyarakat kami dipapalir sora suni musik tempat aku manis nyata suara tembang Sunda tembang Sunda Cianjuran nyanggakeun kasadayana hadirin halang tembang tawis asih kana seni malar manjung komarana jentreng masyarakat japi dipapalir sora suri musik tempat aku manis kata sora tembang Sunda nyanggakeun salam seniman ti abdi saparanca rek mintonkeun budaya Sunda seni tradisi kreasi Ayu sasandengan ngamumuli
katileun hiji program nu aya di akad TV Gentra katileun Gentra katileun lanjur pegah seni Sunda Gentra katileun Gentra katileun hiji program nu aya di akad TV Gentra katileun Gentra katileun lanjeur paguh tekad pola seni Sunda Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun patepang deui dina program acara Gentra Katineun gentrana nu jadi katineun. Dina wengi ayeuna pamirsa sadayana urang patepang deui dina program Gentra Katineun anu dipasieup ku reng-rengan lingkung seni Sundawa Arum pimpinan pangersana Kang Iwa Sundawa Tamaswara. Pon kitu dina wengi ayeuna reng-rengan lingkung seni Sundawa Arum kasumpingan bentang tamu malahan mah ieu teh mangrupi bentang ipukan anu janten sirung dina seni tembang Sunda Cianjuran Kapayuna. Para nonoman anu memang ieu nonoman teh malahan mah masih keneh dina tahap nyatana sakola keneh muhun di antawisna juru mamaos sungi ayeuna tangtosna dina juru mamaos istri sinareng juru maos pamaget aya Neng Cindy sareng Cep Haidar. Neng Cindy tangtosna ngawakilan di SMA hiji Bale Endah oge Cep Haidar di SMA 11 Kota Bandung. Oge teh heula pamirsa sadayana dina wengi ayeuna pon kitu deui reng-rengan lingkung seni Sundawa Arum seja dipasieup ku juru pamirig nyaeta dina juru kacapi indung Kang Dodi Bosa. Dina kacapi rincikna nyaeta Cep Mudit Deon. Oge tangtosna dipungkas juru suling pon kitu deui ku Kang Iwa Sundawa Tamaswara. Ku kituna pamirsa sadayana urang sanggakeun wae runtuyan tawis runtuyan lagu nu kahiji anu saja disanggakeun kangge pamirsa sadayana tantosna dina pidangan seni tembang Sunda Cianjuran lagu-lagu laras pelok nyaeta kahiji lagu mamaos Papatet Ratu diteraskeun kana lagu Pangapungan oge dipungkas ku lagu Panambih Pileleyan. Ku kituna pamirsa sumaga ngadangukeun wilujeng nyaksen.
kenca nujen kebagal buangan sampiu Yang sabuk wayang kumirincing juragan kancana garis sumu kadibin carung juragan tata legongan ngadudut katebeh tidun kareng pekan reuk hideung geus rencep genang nilep luncang benang alakujang burung nasi undung rengkuh landing si pancamra sina geris sagedi pamorna keong sapojong geuning tinggeureng duh di bawana imut nakeur waktu ngapun
prajurit sejabela kemah cai tesungkan pedah rek anggang pikiramu kumaremi pasini memeh